Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun atau ngalanjutkeun hafalan tajwid pasal ka-4. Pasal ka-4 bade mertelakeun gunnah sareng musaddad. Ari sadayana huruf hijaiyah anu 28 tur anu ditasdidan, ieu nu ditasdidan nya. Eta macana kabagi dua bagian, hiji gunnah, kadua musaddad. Bagian kahiji gunnah anu hurufna aya dua nyaeta nun sareng mim anu ditasdidan. Patokanana di mana-mana aya huruf gunnah anu ditasdidan nyaeta mim sareng nun teh, maka macana kudu diasupkeun kana liang irung. Contohna inna, lamma, imma. Karena cekong idah wa gunna miman tsumma nunan syaddida wasami kullan harfin gunnatim bada. Kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunnah di ngaranan. Gunnah teh nya eta sora anu harus nu ngahieng nyedak kana irung abus. Bagian kadua nyaeta musaddad atanapi goer gunnah anu hurufna aya 20 anu salianti mim atawa nun anu ditasdidan. Patokanana di mana-mana aya huruf anu ditasdidan anu salianti mim atawa nun, maka macana kudu dibangetkeun. Contona bisa, karena cekoidah ari ngaran musaddad teh nyaeta kudu dibangetkeun dina macana. Hurufna teh aya 20 salianti mim sareng nun masing tetep. Ieu gambaran petana huruf anu ditasdidan kabagi dua gunnah sareng musaddad. Hiji gunnah hurufna aya 2 nyaeta contona inna, imma. Ieu musaddad bisa nya atawa bisa. Jadi pasal ka-4 paling gampang ngan kabagi dua huruf sadayana anu 28 anu ditasdidan ngan kabagi dua. Bagian kahijina kana gunnah sakur-sakur mim atanapi nun anu ditasdidan, macana dek jabar, dek jr, dek ps, patah, kasroh, domah. Macana sama asal mim atanapi nuna ditasdidan. Salianti mim sareng nun anu ditasdidan asupkeun kana musaddad atanapi musaddadah. Macana kudu dibangetkeun syadid, jadi kudu dibangetkeun seakan-akan didobel macana. Jadi lamun maca musaddad mah ambil huruf anu ditasdidna tahan seperti ngadobel. Jadi ambil tahan huruf-huruf anu ditasdidna. Contohna nu tadi bisa, jadi sakna ya bisa, tah sakna nu ieu tahan seakan-akan sa anu ieu teh sa anu ieu jadi double hurufna. Kitu dina penjelasan kanggo musaddad gampang. Pokona mah asal anu ditasdidan salianti mim sareng nun dibangetkeun macana, ditekan, diambil, tahan. Kitu nya ambil, tahan huruf anu ditasdidna. Itu penjelasan atanapi pembacaan ngaji tajwid
pasal ka opat bagian musadad atanapi gunna. Oke, dilajeng kana pasal anu ka 5 matelakeun hukuman mim pai.